Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, patepang deui sareng simkuring wastapun Najril Hakim. Pamirsa dina danget ayeuna simkuring baris nyarengan pamirsa sadaya dina acara warawiri Warta Sunda Warta Kiwari edisi Senin 30 Maret 2026 nyaeta Gubernur Deddy Mulyadi mihareup birokrat digawe leuwih efektif Kota Bandung. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi nandeskeun sakumna birokrat mampu digawe leuwih efektif. Pangna kitu pausalan ianu karandapan ayeuna nyaeta reana jabatan struktural anu leuwih remen mere parentah batan anu nya digawe eta hal teh hartina dina sistem birokrasi Pemprov Jabar ayeuna kesenjangan antara pagawean teknis jeung administratif. Birokrasi leuwih weweg dina sisi administratif tapi lemah dina prak-prakan teknis. Gubernur miconto lemahna tim pangawas jeung pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Padahal pihakna sateka pola merenahkeun pagawe Pemprov anu digawe secara adil di lapangan. Kukituna pihakna bakal nambahan tenaga anu museur kana pangladen teknis secara langsung. Dina amanatna nalika kagiatan halal bihalal di buruan gedong sate Kota Bandung poe Senin 30 Maret 2026 Gubernur nandaskeun larapna aturan WFH di Pemprov Jabar geus dipaju ti anggalna mula sarta kabuktian efektif ngurangan konsumsi BBM utamana dina balanja rutin pamarentah. Pamirsa, warta dinten ayeuna dicekapkeun dugi dieu simkuring ku Najril Hakim ngawakilan Ais Ngampih Bandung TV Seja Amit Mundur Amit Mungkur bobo sapanon sareng sapakan hapunten samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.